Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun deui hiji fiksi mini basa Sunda. Yasana Teh Asih Balebat. Kalayan judul What's Up. Yang akan kasepuhan Mung ukur salangkung layung teh gupaina telawung kiwari langit poek ganti ke wanci peting bulan katilu hitunganana nincak pananggalan purnama bes nu mawa manehna ngablesat muru jug-jugan tempat pakulian geus hampir 7 jam karek nepi Jakarta. Cenah masih butuh waktu 2 jam deui nepi ke tempat nu sasari. Di kamar hareup tembong nu ngadapang bari noelan HP sakapeung nyuksru kana bantal bari cuuh cimata. Duh Gusti teuing-teuingeun gerentesna bari nutup layar HP nu hurung dina foto profil hiji lalaki. Nung akang nembe dugi buruan mes. Hapunten teu sindang. Si WhatsApp nu dianti matak ngageri. Teu sawios. Mangga lajeng rehat. Tong hilap naur netepan nu kalangkung. Laju nyusul Cipanon. Muhun kin bade nelpon heula ka rompok pun bojo bilih di depan. Balesan anu kadua teu dibales deui saukur tembong centang biru nu ngandapang teu usik deui keslakna getih nu bijil tina leungeun nu pageuh nyekal tespek strip 2. Cag barayang sakitu anu kapihatur fiksi mini WhatsApp yasana Teh Asih Balebat. Saupami mah ditengetan esining carios nembe tinangtos bakal kabade. Dina ungkara pamungkas aya getih anu nyakcelak tina panangan nu ngekeuweuk tespek strip 2. Walaran ieu aya dina ungkara anu sateu acana geuningan si pamaget anu sakitu diantos-antos geuningan kagungan bojo. Mugia ieu carios janten
emutan kangge urang sadayana supados teu lepat lengkah ngagugu nafsu ngumbar kahoyong. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.